pancingan sih. Coba Neng, minta kopi yo. Nah yang kopi. Oh, coba kopi keluar ini, kopi acan tadi. Nyerek boga kopi di mana tuh dan yang duit teh naon henteu, isep-isep ti pancam bagus gue gitu. Oh, nya kumaha tuh urang. Ka itu kadi geus neangan bu. Oh, wah, geus mun kopi acan. Ya eueuh panai kopi teh kudu dibeli meureunna dibeli mah kudu make duit. Mang manenang duit gitu. Ngahutang atuh ngahutang heula. Bung teuing ngahutang wae. Tah, minum we herang, kopi mah eueuh. Lagian isuk-isuk di Bang Cambagu ke gitu, jelema mah neangan duit ke naon ke liar. Oh, duit sanu leungit atuh urang isuk-isuk di tah neangan duit. Nya maksudna teh usaha, lain tah neangan duit di jalan ieu. Oh, usaha ka mana? Puguh aduh, ting lieur pusing. Oh jadi emang geus teu boga naon-naon, geus teu boga beas-beas acan. Emang beas geus eueuh. Eueuh, gas ge beak, bona mah ngejo ieu ah. Atuh nginjem ka saake atuh Bong anjing mah lulu era ah. Engke urang neangan duit malah. Kan, duit yang jajan. Tuh, ke bapak maneh tuh, minta mah duitnya tuh, mamat boga duit iya. Kan minta duit mah yang jajan yang beli es. Jajan malulu. Oh, wah duitnya gitu. Emang kabari bang belikan koeci bang can bea. Tah, duitnya kita, duit 1000 nak. Mah itu mah gitu. Emang ieu mah dikeur meuli es. Oh, bang kayak gampang neangan bapak neangan deui duitna. Bong ah 1000 mah ah. Enggak, sakit ge mah kerjajan mah. Mah tinggal 1000 doang. Aja eta 1000 ge meuli permena loba, Cek. Punten. Mangga. Naon, Kang? Biasa. Nu biasa-biasa wae yo. Naon lah. Saya teh kamari kan yang dak ieu kekenceng. Nanjak ke kenceng. Ari maneh nokotan wae kiridit. Can rek mayarna tuh. Oh, nya urang tak jadi ngiri teh urang atuh dan teu boga kekenceng teh naon mun ge kumaha tah. Mayarna kumaha urang bojo usaha teh non henteu ieu kieu. Nya mantakna ge atuh maneh liar neangan duit ka ditu, Pak. Nean ka mana tuh dak? Aduh aing utang loba. Oh, Kang ke lamun geus usaha mah ke kurang dilunasan mah bara duit deh emang hutangna. Ya, dihitung-hitungna ada 85.000 deui da. Heeh, ke kurang dilunasan lamun bapak ngajak gawe. 85.000 ngan nyokotan wae sih ulah nyokotan we rek nyokot bebeja. Meureun naik ka nyahoan kurang ge ulah. Ada mayar ti mana buku keur harese kieu. Sana. Enggak mayar teh. Ke palingan ge minggu hareup Kang, kurang dilunasan sakitu deui mah. Bener ya, kira enggak di deui. Heeh, ke ka dieu we. Oke, di situ nya. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak balik bah. Bosak aya ngopi kuliah bosak aya goreng kopi ya. Balik kayaknya. Jangan pada pergi beuteung. Eueuh ban teu boga kopi nage ah. Oh, aturin nyangan meuli heula teh sapeda mau meuli ieu. Eueuh ah duit tage teu boga duit ah jeung meuli nage. Ini aya boga duit mah. Eueuh atuh sok ke meta ka emak ditambah Ah, kopina. ini, kalau kita beli kopi. Kami teh utang. Aing sambarang eureun jadi preman ieu, jadi balangsak kieu nya. Pamajikan ngomel-ngomel wae. Ini tuning. Usaha ka mana-mana hararese. Kudu kumaha tuh geus kieu. Itu intinya mah gara-gara corona mayan sih ya. Jadi hararese segala naon ge lah. Assalamualaikum bang. Salam. Mana wae bang dengan kayak mata aya gini. Urang na ieu urang teh pusing. Sarua orang pusing mang. Mana pusing kunaon emang? Hutang loba ieu teh. Sarua pamajikan kieu mah adat-adatan wae urang ge. Urang ge sarua mang kudu kumaha urang teh kieu. Nah, urang ge bingung ieu kudu kumaha carana tuh ieu. Aduh. Ieu gara-gara corona kieu nya, urang dihararese kieu. Usaha nyikup hese. Heeh. Nandu awo sawahna. Kudu kumaha urang geus kieu nya. Bukan amang boga wauhan itu mang. Teuing saha nya ieu? Asana urang boga kawauhan. Ai keur kos kieu batu udah hararese. Puguh mang. Hararese. Jangan gawean tadi ka ditu ge hese. Heeh. Urang kadang-kadang sok putus asa urang mah. Iya bunuh diri mah tuh. Eta bunuh diri mah sieun kene. Yang pada kita mah kieu lah, urang ka warung ge urang ngopi lah.
Kan kemarin kan encan beres mang catatan tegas pinu. Kajon yang kayak lo geus gila rai meleduk mah urang ge lah ya kiriman. Pusing si Ibina. Carikan kamu kumaha. Nah, engke urang geus meleduk ge bayar kabeh hutangna jeung warung-warungna lah. Yang geus hayu. Ayo. Urang ka warung ngopi. Ayo. Mana? Ayo di kopi. Ngopi di warung eta. Oh. Jadi winter ngopi tadinya. Ayo mang, tara. Utang getong ngaratingnya. Oh, Ayo geus ah. Ngarating utang teh. Dia utang teh udah hayeur. Aduh. Bujuk, orang datang lagi baik. Utang ya Roman. Po, kopi po, 2. Bayar kagak nih? Tenang udah. Kemarin je belum baik. Tenang po, kalau udah ada kiriman dari sono mah saya bayarin semua utang-utang. Udah binain Bayar dulu. rumahnya di pagar nih ya, kalau kagak bayar. Nah iya, tenang aja, belum lu warungnya saya bayar semua. Nah, kayak putih ayo karang dulu. Ya ntar nunggu meledak dulu nih. Sekarang lagi puyeng. Kopi apa? Hitam aja po, jangan diaduk 2. Segala banyak permintaan bang utang nih. Sekalian po, rokoknya sebungkus. Kagak ada rokok mah. Jaga rokok. Aduh. Enak dong. Ini rokoknya pangpung mah. Kopinya. Nih, kopinya nih. Ya, iya makasih po. Nih baca dulu nih. Apa? Nah ini itu, Po? tulisan tuh udah panjang banget. Buset banyak amat ini bener ini. Nama po itu. Lu utang lu banyak orang tuh. tarsuk baik. Ntar kalau udah cair baru dilunasin. Nih inget tuh ya tuh, gini nih. Nih inget tuh. Lu mau utang lu tuh yang banyak. Perasaan saya nggak nyampe segini po, utang Perasaan saya mulu po. ah ngopi gak pakai perasaan. Rokoknya mana rokoknya? Nih, buat tuh kalian. berdua ge. Punya warung medit amat, cuman ini juga ntar Udah jangan dibayar. banyak ngomong udah tuh, ingetin tuh besok tuh Ya ya. ntar dibayar besok. Ya udah. Ya udah po ya. Nanti juga saya po pada harinya. Tarsok lama-lama tartar. Kan saya ini lagi di wae mah kawan mah aduh saya nu datang apa katanya poe orang kota Bunda lah geus pabadi mah. Po kopi po satu po. Ya. Nih bang. Ya makasih po. Iya budak yang kayu mana eueuh ku aing majikan areueuh. Utang lebo banget. Enggak sawo ya budak ya. Kawan si bang, majikan si eueuh sia kumaha ya hutang ya. Sabar Kang. Sabar-sabar wae, aing geus bulak-balik. Dibayar moal. Kumaha atuh ka usum ge mah hese ka duit teh teh. Oh majikan sia hutang. Ieu kamari sia carana janji-janji we. Duitna can aya, dan cair. Eta pamajikan urang geus nyokot di wae. Iya, Ampun, masa kakon dibawakeun. Da kumaha ieu sana ieu? Dibayar engke mah lah dibayar. Hah? Dibayar. Bae emang pas hari Kumaha tuh ayeuna mah? Ya, sebarang minggu ka aing janji maul. Kumaha atuh gelangka. Berese teh bang, urang teh kuli-kuli ge hareueuh. Bukurna teh kuli naon ge meneh nitah ngulikeun ayeuna sakali nikah teu dibayar. Buka bos yang harus stor kapur. Ada bos aing Heuh nya kumaha atuh da urang eleh teu hayang mayar ieu teh bingung sebenarnya. Urang ge ku pamajikan diomelan wae kalau geus pusing urang ge sebenarnya mah. Narangan ya buset. Oh bejakeun heula lah ka bos ge gampang lamun geus Iya, maksudnya keputusanana ieu dibayarna aing. engke lamun geus turun dana lah. Dana aya kiriman dana teh dibayar kabeh lah kurang. Ayeuna mah uang teu lagi pisan bener. Asli. Berarti kayak minggu hareup di dieu. Oh, dibayar kabeh minggu hareup mah. Kabeh. Tenang, hutang siapa lah aku yang bayar kabeh. Siapa mau buka duit iya, aing buka duit mah, aing bakal sukses. Oh, nyawan teh ya. Oke. Selesai pokoknya mah geus saya minggu di dieu nya. Oh, oke dibayaran lah. Aduh, Jelema susah mah dulu. Ya, bos.
Iya, cuma sukses matunya. Ketempuan cina pakaian oge. Assalamualaikum. Salam. Beruntung hidup mana mah. Kopi numpang mahal ayo. Aya. Set sombong banget nya. Geus ngeropi. Enggak, eta keur ngerompi. Kumaha? Sakeun mah. Oh. Tuh beda ari posenya. Oh, Tuh tinggalin euy. Ai geus dia mah sukses mah. Senang tinggalin. Nah, urang pas dia wae urang hirup teh. Harus dompet gede. Awaknya atuh. Gede sih. Ya ari dia mah senang mah. Urang mah leutik jeung leutik we loba ting pikiraneun ieu teh. Ayo buku naon ieu? Eta nu boga warung salah ngeuleun meureun. Gini aya ngaran Mang Tabit ieu jeung ngaran maneh. Salahan boga warung meureun ah. Akan si gana mah. Laban ngaran teh hiji doang ieu. Hutang ceritana ieu teh. Ya hutang kumaha tuh. Da tengah hutang pukul tuh pandai dai teu kudu tetep kudu ngopi ngarokok. Heeh sih mana ge keur corona gimana emang rada hese kena usaha teh. Oh iya gara-gara corona itu sebenarnya mah di hareser kumaha ge dah. Usaha nyikup hese. Yo urang apa majikan Gusti tengkot kos kaleng rombeng kuat geus puyeng di ceuli ieu. Diomelan. Lah geus sagala endah. Aduh tinggal geus pusing. Dahar geus dahar dar. Dahar nyampe rek manggil rek henteu bubuh. Geus di ieu itu warung ieu teh. Emang can dahar. Bogoh ngopi oge. Ngahutang. Ngahutang. Eta ge warung guguru teu wae geus pusing. Bisa sukses itu kumacaran mang hayang dapat amang. Hayang milu. Puguh mah yang pas gitu mah. Hayang nurutan. Hayang mang amang umat boga coba tanah pembarata. Ya emang itu tanah nu itu tuh nu diboleh tong saha. Makanya sih ke amang teh hayang pas amang teh kumacaran amang. Aya. Urang aya. Di mana ya? Arek ieu serius moal. Serius, Serius, gua Bang. pergi mah rek naon lagi lah dilakonan urang mah. Motor boga Iya. butut ge urang gadekeun we. Aya serius mah nya. Isukan milu jeung urang. Ka mana? Aya urang pamau. Hasil mah ya. Ih, masalah hasil yakin tuh. Yakin urang mah, amang yakin teu? Ya ari kira-kira bakal hasil mah hayu urang mah we keur kieu pokona naon lagi jadi urang mah. Nah, isukan mun bisa mah rada isuk. Pakaian atuh cina rada rapih mah. Rek beberapa pakaian rapih, pukul pamajikan bun nyeuseun-nyeuseun acan aduh sih. Gitu. Isukan ya. Nomor telepon urang aya lain. Boga HP mang. Oh, HP ge beak. Beak. Ai bantuan, meunang we bantuan. Boro-boro. Mang, geus ditempot nu acan. Urang ge dibangaduka bingung we ya duaan. Ya diomelan urang diomelan ujungna mah. Oke, isukan milu we jeung urang nya. Ayo siap. Ayo, Oke. siap, Mang. Ketemu di mana ya urang sukan? Di warung dewe lah. Di didinya. Didinya supaya babari lah untuk kudu ieu. Oh, oke urang ngeureuyeun ya. Ieu kopi geus dibayar kan? Can Kudu encan pokoknya urang ada datatan wae. Oke, urang bayar kopi mah nyangke bejakeun eh. Oh, Tong jeung hutang tong. Kopi we doang. nya sakalian jeung hutang Oke. meureun kari gol meureun mun ari sukses teh bayar. Atuh teu pamali lu bayar jeung hutang mah. Nyawa atuh lah. Nya urang ngeureun ya. Mang. Oke, Oke, isukan ketemu na ye we. Oh, ayo. Ya. Diantos Oke. Ya, assalamualaikum. Salam. Urang bakal sukses. Mudah-mudahan sukses Iya, lah mudah-mudahan urang. Sidinya. Urang ngira urang kudu pasti sukses urang ieu. Jadi urang lagi sukses pamajikan mau datatan wae. Tuh si Andri. Wah, SK mau ditonggengan. lah, udah urang sakalihat be bujur deui. Eta jadi preman jadi prangarit lah ya. Mah ayo ngarit wae ya. Tanya kemana? Nah ngarit wae aya angkarep embe. Amun teu gara-gara corona mah moal kieu ieu urangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kumaha? Sehat. Sehat dah. Kamuna eureun jadi preman teh jadi jaklan arit apa jadi ngajago kene ayeuna? Gara-gara ieu corona ya. Gawe teh. Henteu, Aya kesibukan eueuh. henteu bang jadi ngarit wae ya. Urang aya proyek. Naon ya? Ini mah proyek lumayan lah. Ayo, Duiteun. ayo. Kurang beja proyeknya ya. Oke siap lah, Bener ya? benar. Bener. Ya. Oke nya. Oke dah. Berarti ana urang kaditu heula, ke kurang ditelepon. Di mah apa? Ente di kebun wae urang. Berarti urang ke kadieu nya. Oh, pemajikan ngomelan wae gara-gara corona tuh usaha. Milu keisukan kurang eta proyek. Oke siap. Oke, Boleh. ayo. Kurang ayeuna rek ngeri heula.
kan kurang kan ieu. Ada di jalan ya. Oke. Nuhun ya. Ayo, assalamualaikum. Salam.